Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Nisrina Nurul Aini. Ayeuna abdi nuju aya di tempat wisata mata air anu ayana di Desa Narimbang, Dusun Cianda, Kecamatan Conggea. Tempat ieu teh alamna masih asri tur endah. Di dieu teh hawana kabilang tiis sabab masih aya tatangkalan nu mantak hijukeun. Salian tempat mata air di dieu teh aya oge tempat jangan renang barudak. Balong anu aya di dieu nyaeta jerona satuur budak dewasa. Tilu. Aya hamparan sawah nu mantak nujukeun kanu hate. Di palih pengkeren abdi aya pipa anu nyalurkeun cai kanggo ka Desa Conggeang Wetan. Sakieu ti simkuring, sanes kirang sono, hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.